iya ngariung keneh wae. Batur mah ieu lebaran geus ka ditu, geus ka dieu. Anu ka laut, anu ka gunung. Lah ieu. Hoyak kieu molor keneh. Rek iraha jalan-jalan urang ah. Ya. Hah? Ya. Udang. Hah? Ya Allah, eta. Ieu. Hah? Udang atuh. Ih. Marek naon sih? Jalan-jalan orang yang shopping, yang healing. Oh, oke, kedong. Ya lain kedeng hayang udang ah. Ya, batur kayak saya nyampur cenah arek ka laut. Saha? Ya tetangga ngajakan rek erulin cenah ka laut urang hayang miluan. Tundu banget udah penting begadang dah. Heh saroni teh begadang sih ah. Hayang udang urang bang wajib teh mandi si banget. Oh, mandi mandi. Urang arek itu tuh arek nyu kopi, arek teh urang ngopi kopi. Hei. Ampun ah hayang boga salaki. Oh, iya. Anu mandi ka mana? Mangka teh seni lilanya. Coba buah-buah atau mandi. Ah. Ka mana sih jelema teh? Ayo, buru-buru aja. Yes. Tah, kitu tah. Ini rada pantes sak jelema maneh. Lah emang tepat. Udang salah cak ayo eta buu ti memeh lebaran teh dicukur henteu keneh wae ya Allah. Sanggeus ngantri nah, ieu teh ngantri wae asal dicukur Coba ge. rek urang di botak urang di bisa di bangga botak mah. Geus ayo tong loba cincong ah. Ngalilakun mana nu ngalilakun nah. Dasar Cici. Naon deh? Iya, mendak teh nggak ngerti orang manggung kan lebaran. Manggung di mana? Ya pokoknya kayak kurang di we di Sherlock amun ayeuna gitu, amun jadi gitu. Emang mana kunaon sih? Jadi kieu urang teh kan dan jadi bulan puasa. Terus kan lebaran terus atas lebaran. Jadi lu teh hari teh gawean nu bulan puasa. Oh, mana di salon maksudna sibuk. Teh magar teh manehnya. Ayo tuh kajian urang lah. Emang kalau gawe. Nya. Oke, amun lokasi di Sherlock kurang. Oke. Siap. Urang magar teh nya. Iya. Ada tah? Oh. Asik deh, alhamdulillah aing aya jok ayeuna teh bari jeung lemparan si Adel oge alhamdulillah. Meureun ya jeung eta mah bari jeung eta ge jeung miliaran urang gantian urut lebaran. Jaba urut lebaran nganjuk. Alhamdulillah. Nah, mendingan manggung teh di salon. Mana tahu awas sih teh. Ya manggung video itu, tahun video itu. Nama manggung kita sebarang lo bana. Oke. Itu selalu dulu lah. Nah, manggung. Tapi orang kasih cicir ngomong orang dek manggung dua pernah kasih cicir ya. Eta teh. Oh, kalau kita kapak apa tuh? Oh, gak ada di rumah nama lo. Ya teh, amun acara ulang tahun, pernikahan naon, manggil orang atuh. Iya, jadi iya dipokeun deui. Nah, orang biasa manggung. orangnya job yang iya kosong. Itu orang iklankeun ya. Gitu. Orang mana ketebaran tapi manggung meureun, ketebaran udah ngajar. Sakit ya terus gelis sih ge kari neangan ojek ya grab juga naik grab sugan ya terus ya naik grab Nah, kira-kira amun ka imah daek teh? Dipanggil. Rek
Ya, itu aya. Oke. Nah, derek itu. Itu mati. Heeh. Oh, ayo. Kayak orang banyak gede. Oke, kasih dulu kue, di mana tempatnya, di mana gitu. Oke, jadi bejak gedenya. Nya amun panggilan ke rumah mah beneran mahalan benernya. Banyak heula daya pas ongkiran. Nah, Gitu. heeh. Kayak orang bejak gede itu. Ya, terus ngapain kita? Wah, masa balik mau. Oke, pengen kurang. Bagian bejak gede. Emang mau tadi ya gitu. Hubungan mana kariba tuh. Ayo. Dipanggil mah orang. Kayak dikontak deh we. Cat ini rampun nih bongbong tas lebaran meni ojek acan aing manggung teh meni lempang kos kieu nuturkeun Sherlock ge. Ya tapi ina mengkol tak kiri euy. Geus deukeut tapi na ieu mengkol meni ke bagian lempang ampun ka kiri. Ieu wah, iya jalan negeri buntu kieu. Tapi iya bener dah Sherlock nama. Bawa-bawa aing ditipu ku si Adel ieu nya. Goblok si Adel kesuganan. Lah ku aing ieu arek manggung ka kebon-kebon kieu. Aing perasaan mah aing ditipu ya ku si Adel ieu goblok. Aing penasaran ye tapi kenal ka ditu ku aing sugan heueuh ngaan lah goblok dengan mawalungan itu masih Sherlock bener itu sih bener dah Sherlock teh goblok mah bener si Adel nipu ka aing ieu mah masalah aja aing boga duit setik lagi aing pakai meuli putur pakai meuli bedak pakai meuli lipen beak aing jeung lebaran wode teh goblok aing mah si Adel teh ki aku aing si Adel telepon heula ieu bener teh sih goblok teh aktif deh ge. Ieu mah bener aing ditipu ieu mah aing mah. Aing bisa kieu dah. Tensi aing ada ganti rugi aing mah